Jadi ieu teh pan judul lagi tasakur, bersyukur. Ternyata syukur teh make. Ibu boga tiung pake, ieu boga tiung dipake na bujur. Eta teh bersyukur. Dicokot bajuna teh dibikeun kanu sok make, ditanya naha make jeung dibikeun pan eta teh baju teh keur kuring, apan baju mah ngarah dipake, ku maneh teu dipake berarti teu cocok jeung fungsina baju. Iya Bu Yuyum syukuran ku cara pangaosan. Bisa jadi kamarina meureunnan aya yatim dibere, aya nu susah ditalang, aya nu bingung ditulung. Matak moal beuki leungit hartana, nu aya ge beuki namahan hartana, apan dipake itu baju geus ladak diganti ku nu teu da sok make. Tapi si ieu boga baju teu dipake ngadon dicokot. Matak lamun harta hayang tetep pararake nulungan batur.